Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 1 kumaha kabarna dinten ayeuna, mudah-mudahan sehat sadayananya. Alhamdulillah patepang deui sareng pelajaran bahasa Sunda anu dinten ayeuna pangajaran sabarahannya yuk urang tinggal. Nah, ayeuna materi bahasa Sundana pangajar kelas 1 pangajaran kedua nyaeta ngeunaan karesep. Naon cenah karesep teh? Leres karesep teh sami sareng kegemarannya. Nah, kegemaran. Naon cenah? Naon wae cenah karesep di dieu teh. Nah, yuk sateuacanna urang kana materi sasarengan baca kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sateuacan ngalajeng kana materi deui oge, yuk urang tinggal heula naon wae tujuan pangajaran dinten ayeuna. Anu kahiji tujuan pangajaran ayeuna teh nyaeta bisa ngaregepkeun pedaran. Anu kaduana bisa paham kana pedaran. Anu katiluna bisa nyebutan karesep. Nu kaopatna bisa maca persuku kata. Nah, eta tujuan pangajaran nya. Anu salejengna yuk urang sasarengan mulai materi anu kahiji. Ngaregepkeun yuk urang regepkeun bacaan anu bade ku ibu dibaca. Sok tiasa sambil ngaregepkeun sambil ngiringan maca sasarengannya pedaran nu bade dibaca ku ibu. Ya. Ieu aya pedarana nu kahiji. Nah, nani resep ngawi. Nani resep ngawi ya. Salajengna naon dieu salajengna sorana halimpu pisan. Sorana halimpu pisan. Nah, salajengna bacaan pedaran salajengna nani mindeng manggung. Nani mindeng manggung. Nah, upami dibahas Indonesiakeun, Nani suka bernyanyi, suaranya bagus sekali dan Nani suka manggung, sering manggung. Itu ya kira-kira ya kalau untuk dibahas Indonesiakan. Nah, pedaran salajengna. Wah, aya gambar nu main bola ya. Kumaha cenah? Tah, Jaka resep main bal. Jaka resep main bal. Salajengna mainna di lapangan desa. Mainna di lapangan desa. Anu salajengna bal digocek pinter kacida. Bal digocek pinter kacida. Nah, kalau dibahas Indonesia kan anak-anak, Jaka suka bermain bola. Mainnya di lapangan desa. Bal digocek-gocek-gocek. Sangat pintar sekali. Sangat hebat sekali ya Jakanya. Kurang lebih seperti itu anak-anakku sekalian. Ya, salajengna pedaran anu bade dibaca ku ibu. Wah, aya bapak tuh. Nuju naon? Bapak resep maca. Bapak resep maca. Maca buku jeung koran. Maca buku jeung koran. Nah, salajengna muka internet teu kaliwat. Muka internet teu kaliwat. Nah, untuk bahasa Indonesianya kurang lebih Bapak suka membaca buku dan koran. Tidak lupa juga internet selalu dibuka ya. Nah, tidak lupa membuka internet juga ya. Kurang lebih seperti itu arti dalam bahasa Indonesianya. Oke, lajengkeun deui kana pedaran salajengna aya ibu nuju naon tuh ibu? Wah, mohon leres. Ibu nuju masak di dapur. Ibu nuju masak di dapur. Ngadamel kue dina open. Ngadamel kue dina open. Kue kanggo Nani Jaka
sareng Bapak. Kueh kanggo nani jaka sareng Bapak. Nah, untuk arti bahasa Indonesianya, ibu sedang memasak di dapur, membuat kue di dalam oven. Kuehnya untuk nani, jaka, dan bapak. Nah, itu tadi anak-anakku sekalian ya, terjemahan bahasa Indonesianya. Mangga salajengna aya pedaran deui anu bade deui baca ku ibu. Nah, atosnya tadi pedaranna sok ayeuna sebutkeun karesep gambar di handap. Ye, aya gambar, aya si Nani nuju naon tadi teh nya Nani teh nya karesepna teh Nani teh. So, karesepna naon? Ya, urang tinggal leres pisan karesepna nyaeta ngawih. Si Nani itu sukanya atau kegemarannya bernyanyi ya. Nah, salajengna aya si Jaka nih tadi. Jaka teh karesepna naon Jaka? Atau kegemaran Jaka itu apa? Ya, ayo orang tinggal sasarengan Jaka naonnya? Karesepna muhun leres main bal. Jaka resepna main bal atau kegemarannya bermain bola ya. Nah, ayeuna bapak teh naon tadi teh nya karesepna teh atau nuju naon tadi teh bapak teh nya. Tuh tinggal digambarna leres pisan nyaeta bapak nuju maca atau karesep bapak maca ya, kesukaan atau kegemaran bapak itu membaca. Nah, ayeuna aya gambar ibu nuju naonnya ibu teh karesepna naon atau kegemarannya apa? Yo, urang tinggal sasarengan. Leres pisan masak. Nah, ibu teh karesepna teh masak. Berarti ibu kegemarannya memasak. Nah, barudak kelas 1 itu materi ngaregepkeun salajengna yuk urang sasarengan diajar maca ya, anu persuku kata. Naon ayeuna hurufna anu diperdalamna huruf I nya. Ayo urang tinggal sasarengan, urang baca sasarengan belajar. Ida, tuh aya huruf I nanya. Ida, ada huruf I-nya. Ida bisa. Nah, bisa tari. Tari. Yo, upami dihijikeun Ida bisa tari. Nah, aya huruf I na ya dinu bacaan eta. Kurang lebih bahasa Indonesianya Ida bisa menari. Sok salajengna baca. Urang sareng sasarengan deui baca yuk. Dedi. Oge aya I na. Dedi. Ulin. Kaleci. Tuh nya bahasa Indonesianya Dedi bermain kelereng. Dedi ulin kaleci. Aya huruf I. Nah, ya barudak kelas 1 mung sakitu wae materi ti ibu dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.